Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Naskah Ade Saifuddin, sutradara Bapak Tatang Pahat SSN, Asrada Bapak Andi Ibo, artistik siaran lighting Bapak Andi Orok, kameramen Bahtiar Ade Irawan, penata gending Gilang Ramadan, para pemilik Kacapi Indung Susanto SPD, Rincik Agus Ramlan, Penit Bapak Konar Suling Ayi Duria, pemeran narator Bapak Ade Saifuddin sebagai Indung Maya Caturistayun SSN, sebagai Prabudilaya Rahman, sebagai Nyimas Ratu Cempaka Sucia Panca Lestari, sebagai Sakarembong Padia, sebagai Guru Dugal Ipan, sebagai Guru Spiritual Nurul Padil, sebagai penggawa Iwan jeung Tian. Nyandak tema ngarumpak pamali jadi balai dina pedaran gending karosmen Prabu Dilaya. Wilujeng nonton, wilujeng nyakseni. Tresna teh leungiteun ucap, sabada anceun teulem natalaga, meneng bari nungguan malaikat ngumbah katugenna. Nya butuh waktu pikeun ngejah asma Prabu Dilaya, lalaunan samagaha ngepung kalbu nutatu. Kulit cai tetep ngagencelang kapireng Prabu Dilaya medar carita nyisitan janji nu teu surti, luhureun pasarean anjeun urang ngecelakeun cimata. Amit ka Batara Sang Hyang nyukcruk parung melah banter, birit leuwih pepentasan mentaskeun jalan laratan balik gesang ninga jadi digeingkeun dihudangkeun nu tibra di pajaratan, turunan terah galunggung Batara ngayuni resi, Sukapura liliwatan tapakna tacan kasungsi, nukulem di pajaratan astana Situgedena. Ananguni anamangke nan ananguni nan anamangke, pakuan pungkat adegan tayatilas patilasan, galunggung tuturus nanjung dinanjungkeun seueur tasik, naratas jalan raratan sing panggih tapak lacakna alur sajagat buana agung galunggung. Ayeuna urang pedarkeun sandiwara jero dunya, manusia nu ngalalakonkeun man kadirina sorangan, teu layeut sareng nyana nya tinu ngersakeunana, sugan jadi pienteungeun ngarah jadi pienteungeun, naca candran kahe
Biasana para dewata kesulaya tinyatana Sunda surup kana tangtung Sunda siap nimbang kana wanda siap nimbang kana wanda ajak-ajakna budi pasana tenarakeun wawanena Sumiana rima sema matag bata anu ngadon bubuara Tara ebre pangartina nembongkeun kabisana Brai nyingrai di aling-aling nyingrai malar nalawangan Sina ebreh eces jentre siloka dibuka nembrak Penon poe surup ngulon berangkat silih pupeting Tiis ngah-nangah ning simperehe dipepende mepende nu ngaso gawe hade nuran cage Wanci saririh kolot nu kerek peting salegrek Namun Ki Putra Prabu sumanget ngalati diri ngalap ilmu kanuragan disaksen guru sajati Ki Aji Jaya Perkosa bingah ningali muridna tos tumpon ngalap ilmuna Aji diri Aji sakti ajian ngamalih warni napak sancang nurus bumi ngapak ngapung nyaba langit nyurup ngaraga sukma keris mancing sarangkana ngampi di Prabu di laya agung galunggung Raden pegiat temenan ilmu aji kanuragan kabandang ilmu weruh ilmu waduk ilmu kejayaan diri bekal nanti kanagari Raden Aki dek ngawanti-wanti kade ngombongkan diri duh handa asor hade budi tong matak jadi adigung pun menceng baris tumiba ilmu malindas kadiri tong kabobodo tenjo ulah kasabaran tinggal kening ajak bawa Aki panuhun pisan tos kersang ati abdi kanugaran tos kabandang ajian kasakten diri ngaraga sukma ka abdi ilmu pangaweruh timu apunten tos cuman taka tepisan tata titi kersanga repotkeun ama hapunten putra campelah.                                                                               '
wawa dewasa ilmu kanu ragan jaya manjing diri bisa lira tah ieu jing mat karomat pusaka keris wasiat sanjata nolak bala pikeun abdi kanagari kade simpen sing tarapti dipahing ulah kapanggi najan kuno jadi istri pamali matak balai tah kitu siat aki kade hidup sing iatna nyepeng ilmu aji sakti bisa malindes ka diri panuhun kakersa aki jimat karomat katampi mugi janten pangjagi kadiri ngabdi nagara isuk-isuk rebun-rebun diwanci carang cangtihan kasondong temah pakuan kanjeng ibu nuju calih ane brokdir emok cebok kalenggah ke putra dalam disarengan ku gawrana Nyai Mas Ratu Cempaka ni putri enggal ditikah ngadegeus ka tuang ibu nyanggem semu dumareda maksudna sejak rumingkang nepangan guru sajati nu mursid kamari patahan ibu putra pamit gening putra maksad ngalalana nyupri ilmu kamataram nepangan pun guru tuduh Pak Kiai Jaya Raga degma guron kanjeuna mugia ibu ngarestu jimat awakin ilmu tungtun punya sia cenah kene
mana baik dari genap doa di mamah mapatan cu anakin mukia tinemu nancung pengerti mancing waruga malakarya dinatana. Mugi jaga tina pancapaya disinglar sapapasna ya Allah Gusti Maha Welas Maha Asih abdi diselamatkan pun anak mugia Gusti maparin karahayuan pun anak lonta palias tu panggih deui. Lalakon kenen wayang usik kudalangna urang hirup uripna manunggal kaula Gusti lir urat beheunganna gula gulung jeung amisna renghap dami iramana irung kembung jeung angsena celik rebing jeung danguna harengheng benceng kewengna sacak mencrong jeung awasna ngawaskeun caangna dunya lengkah karaplang insuna ngajajah alam jagatna lambai capetang ucapna ngadawut sabda-sabdana ucap kuring sabda anjeun di bajaan kudulurna celipanon irung biwir nu patarapa pisah sampun rahayu
Cik kasorenakeun panon poe nunggang gunung di pakuan tos kasondong Nyai Dewi sakarembong madap ajri karamana Pak Kiai Jayaraga nuju mitutur mesawur ngawasiat kewajangan eling mangkailing rumingkang di bumi alam karena wawayangan baik raga taya pangawasa mun kasasar nyalampah nafsu nu mata kadukung badan anu katempuhan sampun rahayu teka catur di jalana Ki Prabu kalih garawana kairing sang pogawana sagolong kalih kulawu anjog di gapura pakuon uluk salam dede pean Sampurasun nada ampun sim abdi sapara kanca toro ojok tanpa larapan aya pisan bema krama sembah kapihatur salam hapunten putra colokong ka ama salira Gusti sim abdi nedapi ku ilmu keagamaan namun pun bojonya rengan dagening alim pikan tuntang tosna ngabara pekeun bagea haturan Raden bingahna kaliwat saking ya prampes anak King Prabu dilayak tekantun kanyai ratu campaka bae haturan anak King ratu sareng pun anak Raden beteras kakobong ngaos ngades jelema ati kasumpinganku salira haturan bagia rampes mangga atuh tumanina leleson di patengahan tekenging ngaraos risih
tekenging ngaras sumpah. Panuhun nyi sakadembong cece parantos ditampi udip parangi rarai nu marahai ditampi asih dihiap dirampes berat duhun berat nanggung berat nari makanana mugia Allah ngawales kana kasayanana. Silir angin ngahiliwir nebakana dang daunan kacatur tamapakuon pelataran pakemitan kamari lain ayeuna mangkukna lain baheula diais-ais ku peting diayang-ayang ku bentang keturupku awun-awun disapu ku hujan poyan tahun waktu wat si sumping bulan lang layangan peting nu asing ngemit panutan nu ngadepong ngalong kobong nungguan si kutu buku can katimu Nyai Ratu Cempaka calik cari kumandear disarengan sobat dalit Nyai Ratu sakarembong paguneman ngaler ngidul ngeran karempan mana sukinggis risiku bisi pribumi kagarewakeun ingat galih memanahan diancikan semah matu paliasan teu nampi palias ngabarabekeun tepung tahun mendak bulan malih wanci kaki wari nyarengan kasang panutan kasang panutan sagingkis janten barabe nyamata karinying galunggang nunganjang kemalinan tahun-tahun mugia teh janten bendu kaendongan ku cece mata barabe mah geuning kaendongan Rataya kaabot ati di endongan ku salira
letik kurinjal menang nu badag kotek tak di teangan atikan katimu harti nu diporog nu dieura ditewak dicerek deleg dulur nu opat geus panggih layut dayut nyobat dalit tuduh guru mursid darajat kamaripatan Prabu ngawiku pandita ngabatara mancing resi kareus guru kuancen Pak Kiai Jayaraga pasemon anu marah mai nyauran kaputra dalem Maha Agung nomor sadaya alam Maha awas Maha agasih hamba abdi sadaya Prabu dilayak amat lintang sono muaktos parantos dugi amal ieu gelar selira kasta hidup mangku bumi ralgera ngalungguh di itu Pasundan bingahna kaliwat saking nyandang gelar tisalira mugia sing bagja baik tiasa ngamalkeunana panuhun ka kersama sadaya ilmu panemu manfaat sapapa hosna Allah Maha Agung Maha Welas Maha Asih Allah Maha Agung Maha Welas Maha Asih kasalira Gusti ka Allah sumber diri kasalira Gusti ka Allah sumber diri pun anak tos jumpon nyupri ilmu nyungsi arti pun anak tos jumpon nyupri ilmu nyungsi arti mugi manfaat dari
bisa ngemkahatur ka ama salira Gusti bisa ngemkahatur ka ama salira Gusti mung nuhun kasanggakeun tos kersa ngati ka abdi mung nuhun kasanggakeun tos kersa ngati ka abdi nuhun kanyi sakarembong kersanya rengan pun bojo nuhun kanyi sakarembong kersanya rengan pun bojo permios putra permios sejak manjangkeun lalakon permios putra permios sejak manjangkeun lalakon aduh Raden keantosan ulah waka jengkar kahidep salira pisan amba rek nitipun anak Nyai Dewi sakarembong pracanda ngiring jengkar jeung salira ngalunggu ka Sukapura Pasundan nyareng Nyi Ratu Cempaka ngiring tumut ka salira geuning katawis dos dalih neras sasarengan kumaha geuning nyari si janten bareuheut mutan sok ingis teu kapalire melang teu katedunan teu langkung nyimas duaan kersa kitu mun diwayu sapayung sapadayungan Isik temen kumarembing daya pisan pamuntangan abdi mah awak awi teu bisa majar kumaha teu langkung ngisakarembong keur sakitu mun diwayu sakaberi sakanyeri aduh ampun Hati jantan bingung tersangki jadi berwit nyorang di kanal
Jawa ringkang ringkang tedak pangantenan anu kasep ngawen pereng nyanding istri anu gelis putri malu panirutan tak kasih nyisa karembong juragan Prabu Dilaya nyanding Pramaswari dua kahiji ratu Campaka selir nyanyi sakarembong putri malu seri letik ayeuna di Bandang Raja saenggan sagedeng pare sawios di wayu oge Kangjeng Prabu Mangkubumi pajarkeun teh nampi wangsit tatapak di guha peteng tekan budeg gedik indit dua garwa dikantunkeun sina ngantos dipakuon bari memit butik manik amanat tong wani muka sanajan ku pamajikan sabab Dewi di Sang Hyang ulah ngarumpak pamali sabab sok matak lain Gusti Nu Maha Agung hampura akang hampura nembe akang nampi wangsit tatapa di guha peteng pepet banyu mati geni manunggal kaula Gusti sabdana wangsit pituduh Batara Sang Hyang Wenang Sang Hyang Mahawidi hampura akang hampura bisi akang telat mulang asaka bubudu tenjo asaka samaran tinggal piraku akan rek ngantun ke abdi ieu doan pan urang
sawah bala ngabebece sawah lendo dua bau ngagarbet candi cayan tengocorkeun kongkolongan ngarojok para non potong cuet namprak tumarima teu bisa majar kumaha rujak kacang rujak gedang metis pakel buah ngora nesung hayang tutunggulan halu teu dae kenutu nu kolot buruk dipeyem nu ngora can kaasakan dahamu siraheut heubeul teu ditoel-toel acan si jago dekem didinya balik nasok mawabikeun da lain ijid kurisi da geuning kitu buktina sanajan awak awewe teu hayang disapirak tuhu kajimat karomat na aing disapirakeun. Dirasa-rasa bekilila karasa beut tiap lain teu mirosea salaki kawas teu nyaah beut hirupna egois buahlah buah kumaha kateteh Leres nyari kateteh ge dasarua tacan kesebangi disaprakna ikan dekantos teteh di jamak bisa kumah mistik kapamajikan sono kaliwat saking Allah geuning nahabat kieu jadina geuning jadi berawi bet kalah ngakaya pajar mah boga panutan kalah indit sapirit duka ka mana batin jadi kesiksa boga salaki ge geuning lain bunga beut jadi gering pikir teu mirosea salila ieu ngantep papahan bae geuning asa percuma kami boga salaki nanahaun dina ieu jero wadah mani dipusti bet jadi Rusia yuk teteh kurang buka nyanaon kursina teuing dipuja-puja geuning bet ieu muka jimat butik manik amanat disapelekeun dak dumadak gelak dordar tanggara wasiat kaponda kilat petir simburinya langit tungkep bumi genjlong angin sang sakala murka gelap saleser jeleger
ilang warasna murka ngaraja Wisuna. Leungit asih ilang nyaa nu asih kabubat babet. Kalungkeun kabalangkeun kahulu amarah rongka. Keris nu dipusti-pusti, jimat nu dipuja-puja, lepas ilang sarangkana, pakarang malines diri. Kaduhung abdi kaduhung geuning kieu balung karna ngarumpak kenapa mali panutan numahan abdi. Ampun panutan numahan hati. Laut bedah ku saatna, seuneu leungit ku pareumna, jagat runtag ku leburna, angin rerep ku sirepna, jago keok ku bikangna, kurung eleh ku kuringna, elmu pupus ku baruhna, keur jalma anu kaleulewihan ngan ukur sasamet nutup diri. Di teang kawetan taya laratan, kakulon towong, kakidul suwung kakaler simpe, turun gunung naik gunung mentas wahangan walungan, hamok can menang laratan di marana ieu teh duh Gusti. Neti akar ngambing cengkar nanjak jalan satampak maksad ngalayangkeun diri. Sukan nu disusul kasungsi anak pupun dening ati,